Eis posisi keur di mana? Ih, Jono SMS. Posisi keur di Bubulak, maturan emang ngalasuluh. Is Eis males. Di Lebong lain Is. Ih, si Jono WA lagi. Mohon no, aya naon gitu. Dewe. Is kabales di daguannya Is. Kedeng Jono kadinya. Ih, Jono aya naon sih? Oke no. Soalan tapi oke. Si iya Jang, aya naon? Mang, bener nadak tuh. Kolor bae. Jaga tuh bener tuh. Oh, non, geus tadi geus ya. Tekek. Oh, aing. Seueus tanggal pendaguan meureun. Assalamualaikum Ais. Waalaikumsalam. Jono. Ais boga denge cenana ka kota, bener teu? Ari Jono nyaho di mana? Ais are ka kota. Aya be nu mere nyaho. Bener teu Ais? Insyaallah no menjadi teh mah. Berarti bener atunya. Aduh. Gawat. Gawat kunaon no? Cocok anang teh mah separuh jiwaku pergi. Bisa lereng gina alat. Bener Ais nak ini ka kota. Emang nak gawe gitu. Insyaallah menjadi mah arek kuliah di kota. Isma tega tuh ka Jono. Tega kunaon no? Kan Isma teh boga salah. Ais tega ninggalkeun Jono ka kota. Loba keneh babaturan nu lain. Hampa be lamun nu matahari isuk mah. Matahari maksudna naon no? Teh, matahari nosok menyinari hati ini. Assalam. Ih, bisa kan gargelang ngadengin aja. Ini yang gelis masuk gitu ka Jono. Bari, eta si Jono. Bisaan. Pantes, jangan eueuh. Hareng teh mojok. Jadah hui tutung datang. Paganggu bae sih leh. Hai darling. What are you doing? So Inggris-Inggrisan sia. Dar Jono ku sama oge balagu. Silent please, anak abah aceng. Ready dong. Lah ngaganggu aing bae sejurig. Tuh. Barina oge sia duaan mojok bae. Yuk aboboh aing di. Joni masa nu mojok sih. Bisa lah, untuk pacul ku yang kesira. Oleh Ahmad. Anu bener like. Anu bener like. Kau kau sudah ge. Lamun lalaki jeung awewe duaan, nu katiluna setan. Nyaho aing ge, nu katiluna sia setan. Wes, sampai selok tembang. Darling, jalan sok Pak RT. Dek lempang ka kota. Tanyakeun teh ka si Jono. Oh, nak lempang ka kota. Soalnya di lembur aja mah edan nu make topi. Sana. Oh no darling, benarkah itu? Joni kasurupan di lebongnya, jadi oleng gitu. Boka. Ya sorry bukan. Neng Iris mah gitu ke babang telepon.
Ih, pohon no. Saya tangan ku abah sia. Di keangan. Aya naon emang nani? Teuing atuh. Sigana mah penting. Hooh na, sieun penting geura indit ka ditu. Terus Mbe Jono kumaha tuh is? Paneta aya na moyangna embe. Ah, bener Neng Gelis. Nih, jagaan bae heula. Ulah sampai nada ka kebun batur. Aduh, cintaku, ini wawang tampan. Bukan. Ini wawang embe. Gila, ingat dingin oge. Geus ya, ka ditu ngajagaan bae aing. Oh, kalem be. Kalian udah ke kebun batur. Aing sekedeng doang. Kedeng ka dia deui. Teka dewe tenan naon. Neng Gelis, ini ditu lah ya. Balas ko yung kabudak. Aing muka itu. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam no. Jono. Nono. Kayak info Pak RT. Info naon sigana penting amat. Saya kemana Pak RT? Lah coba ini masih Cina ada kangen informasi, masih. Justru eta Pak RT. Tuh, si Joni dibubulak si Eis ke mojok. Lah bener sih ya, ayo orang tekan ka ditu. Ayo ngomong orang ka ditu. Ih, Jono mah teu bisa Pak RT. Jono nak ngana dangdeur ku Abah. Oh, toh itu mah. Laksanakan perintah kolot berata si menteri laksanakan. Oh Pak RT. Itu doang lagi ieu mah. Ulah poho, bebaskeun eta si Joni ya. Oh. Ada tak budak ngajakan anak aing teh bener dipisahkeun ku aing. Potong deh tadi nyabat si Joni ge. Ih, aya ember. Aduh, bener cok si Jono itu budak rumah rojok parawan aing. Bener cok si Jono parawan aing jajakan mojok asa ku jenglot. Ambiar. Dadah. Kalau ada yang lain. Pak RT. Astagfirullahaladzim, Abah. Joni dibanjur kitu. Pak RT, emang Joni bukan salah naon. Lebok sata Joni kena jebakan aing. Yes. Ari sia Joni mojok jeung anak parawan aing, saya demplu. Saha nu mojok, Bah? Kan itu aya mama. Mohon Pak RT, Joni keur ngabaturan si Eis, jeung parhayam. Tadi Cina sajok si Jono ke rumah rojok duaan di dieu. Cuma kamu. Kok suara si Abah? Bangun ngambek teh kunaon eta si Abah? Duduk bela-bela. Hari kaset. Kunaon ieu bajuna bararaseuh kieu? Kunaon? Muak aku yang buahai. Kopok. Eta mah diguyur ku Abah. Eta Abah. Abah, are Abah kunaon ieu budak main guyur bae mani bararaseuh kieu? Ya, tadi cok si Jono nyana keur marojok duaan di dinya. Terus
Abah sama namena main guyur bayi si Joni. Tentunya tanya nak bener apa ente nak? Rosok gitu abah? Ente mah, soalnya abang emosi ngedengerin cerita si Jono. Astagfirullahaladzim abah. Abah teh di dia pamimpin. Panutan warga. Piraku sifatna kos gitu abah ngerakeun bae. Heuh mah, abah hilang pisan kabur emosi. Ada jeung beuteung sarua digedekeun. Gara minta maaf geus kaset tah. Ari kaset kasih keboh lain mah. Sok kitu, kaset beneran atuh nya tong. Beut abah tah, kos teh kebo. Jore-jore ka batur. Tong. Hampurannya kasep. Ya. Duit dominasi Padang. Udah balik gitu. Ih, alhamdulillah. Mohon Pak RT. Pak RT. Pamit nanya. Mohon Pak RT. Waalaikumsalam. Neng, pangbawakeun tekonya. Abah, bawa suruh tuh jeung dangder geus nang mau mengketan. Gerak, gasakeun ku mama dangderna. Mohon abah menikah lobak gitu. Gerak ku abah nyenengkeun pamajikan nek hitungan ka mama. Geus geura bawa kan itu. Yuk, bawa tekona. Ayo, neng gerak. Murid ya. Ya, ku mama di ais. Ayo pemajikan galak-galak teuing. Lebok seta diguyur ku cikoyak ku Pak RT. Kok sih bisa nyaho? Nyawa lah, aing teh anak Abah Aceng. Tapi aing karunya oge kasihan nih. Nuhun ya, Dok. Tapi bohong. Karena sia ulah sakabongan aing. Ketot. Aja yang diguyur ge. Tuh, aing nyoba duit ngatos ngajual embe di Pak RT. Ipan sih boga embe. Apa jangan-jangan sia Oh, enggak siap dijual baik ke Pak RT.